Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalayan nareka rena kaning basa turdangding ngancik tina ati sanubari anu suci turwening. Binarung rasa syukur hamdu kapanggona Gusti Robul Ijati. Seja nyanggakeun sakantet samangle gawe mangrupi padika upacara adat panganten Sunda. Kalayan diwuwuh ku purwa wacana. Bismillahirrohmanirrohim. Upacara pangbagya seja dikawitan. Sempiong ngapung kamanggung mancat ke awang-awang borodo. Kading dengan indung peting kahalangan mega melang. Rentong sagede papatong rentang sagede bangbara tarik batan mimis pedil lepas batang kuda lompat awak jeung lembut awak lemak juragan duh jeung dewata. Kasep anaking haturan wilujeng sumping kadang wargi di dieu parantos liuk beheung sosonggeteun ngantos-ngantos sumping nah hidup nu kasep degrandeg dipangandeg kahayang kiwari bakal kasorang hidup bakal ngambah sagara rumah tangga anu anyar tapi sameme hidup ngalangkah kanu langkung tebih aya raga katineng ti calon ibu mertua hidup nyaeta mangrupi kalungan melati. Mangga kasep majeng salangkah kapayun. Ibu mangga candak malatina dikalungkeun ka calon minantu. Mangga ibu majeng kapayun. Malati teh tawis ka asih ti calon ibu mertua hidup. Mugia seungitna ngadalingding asih salamina. Salajengna panganten mangga salim ka calon ibu mertua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Abda'ul bismillahirrabbi Abda'ul bismillahi karim salawatan ala rasuli wa ala ali wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asydaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna libasul lakum wa antum lahum libasul lahun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Wa qala musannifu rahimahullah musallian ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina saraba. Sadaqallahul azim. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustad, bapak kewuh kali setap anu kusim kuring dipika hormat pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun para tokoh, para haji, hadirin hadirat, tamu undangan anu sami-sami rawuh
anu kusim kuring dipika hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya, dengan sehat dan bugarnya alhamdulillah di enjing anu berbahagia ye urang tiasa ngariyung di ieu tempat dina raraga ngalaksanakeun salah sawios syariat Islam nyatana aya acara akdun nikah. Para warga hadirin pinasepu anu sami-sami miharep ida Allah Subhanahu wa taala kanggo mempersikat waktos, mangga urang bika acara anu pertama ku ausan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Untuk itu dengan segala hormat kepada akhina Sahuni, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantasirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biidznillah wa bigudratillah, atas izin kehendak dan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Tadi enjing sim kuring nampi tugas mulia. Alhamdulillah sim kuring kalih rombongan katilaman kudoa ti keluarga besar di dieu di perjalanan lungsur langsar hangteu aya wageula naon-naon. Nya alhamdulillah saatosna sim kuring nugi ka ditu, sim kuring dihormat, ditampi, dibangga-bangga, bahkan langsung dihaturanan neda. Alhamdulillah atas nami pribadi kalih rombongan kalayan ucapan jazakumullah ahsanal jaza. Para warga hadirin pinasapuan sami miharapida Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring ngalap natijah singkat padat margi waktos parantos camporet. Kalayan ditilamanku kalimah anu merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Sim kuring nyanggakeun tugas sim kuring anu tadi enjing diembankeun ka sim kuring kalih rombongan piwarang ngajemput calon panganten pamegat. Alhamdulillah ayeuna parantos dipayuneun para warga hadirin sadaya. Namun sateacana sim kuring sareng tampi atana penyerahkeun tugas sim kuring. Hapunten sim kuring bade tumaros khususna ka Ibu Oon atanapi ka Bapak Sahrial. Leres ieu teh calon minantu Ibu Oon. Leres. Bapak Sahrial Putma leres calon minantu. Alhamdulillah dumasar goleta mangga sim kuring nyanggakeun tugas sim kuring nyaeta cepdian mangga nanggakeun sadaya-daya aya paripaos cenah ti luhurna sausap ketu, tidak ti handapna sausap dampal sapatu, ti tengah anu nyelap sagede sulutru. Hapunten para warga hadirin anu sami-sami marapida Allah Subhanahu wa taala dupina eta anu kapihatur atuh laresna rahmati Allah Subhanahu wa taala lepat nateun ali samsim kuring kalayan dahiran billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ustad, para kiai, para tamu undangan anu caket anu tebihna anu kusim kuring bit hormat, khususon guru urang sadaya yakni kesepuhan Bapak Kiai Haji Hulaimi, Bapak Kuwu sajungjang karawatna anu kusim kuring bit hormat, mudah-mudahan tetap dimuliakan ka Allah Subhanahu. Wilujeng sumping ka Bapak Naib petugas di kantor urusan agama Kecamatan Sigana Mekar, tehilap ke keluarga besar Ibu Oon sareng Bapak Sahrial almarhum atanapi Bapak anu enggalnya saya Parudi mudah-mudahan aya dina sehat walafiat. Atuh hapunten tehilap ka dua calon panganten pamegat, mudah-mudahan dilancarkeun tina sagala rupina, utamina nyata bade ngalaksanakeun tina sapalihna sunnah Rasul. Mudah-mudahan Allah ngaridhoan. Mangga dipayun orang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing ka urang sadayana mangrupikeun topik sareng hidayahna sehingga orang tiasa hadir dina raraga acara seren tampi. Sim kuring cumarios dipayun para kasepuhan bahwa hadirin sadarayana serehna sing kuring nampi amanat ti pangersa Bapak Sumardi anu kahiji nyata kanggo ngebralkeun atau penyerahkeun calon panganten atau putra sim kuring anu nami Dian
Sanjaya ST salaras nama tadi oge parantos disanggakeun ku kasepuhan Bapak Haji Edi Suhaidi mung sim kuring mah nambihan sakedik saurna tadi mah mung kasaksenan ku terbatas. Ayeuna alhamdulillah parantos kasaksian atuh intina sim kuring bismillahirrahmanirrahim. Sim kuring atas nami Bapak Sumardi nyanggakeun putra sim kuring anu nami Dian Sanjaya ST anu bade diakad tikahkeun kaneng Desri. Mangga sim kuring ikhlas ridho mung katingalina mah Cep Dianto saurus kuring mah da kasep pisan bentan tipis sareng bapana lah alhamdulillah tapi tong lepat ari pengalaman dina rumah tangga mah alhamdulillah paripos nama cok kapungkur mah teu bodo-bodo acan kumari can pernah pisan. Mangga eta bilih aya Tata Titi anu kirang merenah di keluarga Ibu On sakeluargi eta manyanggakeun teu handap saesap dampal ti luhur sahlai rambut sok tadi Pak Ustad Emud mah ti luhur nganggo ketu ti handap nganggo sepatu di tengah-tengah naon nu kitu leres pisan. Mangga eta mah kanggo Neng Desri atuh hapunten kadieu padu kadieu bae mung panganten teh estu lengoh teh lengoh pisan teu jangjang teu jingjing teu buwu teu bawa komo kapal kepeul mah da teu aya lautanana di dieu oge atuh mung wayahna sim kuring nyanggakeun mangrupikeun wuruk waraheunana bilih keur aya di dieu mangga da di dieu bilih waktosna waktu duhur asar waktu maka dielingkeun ku si nengna atau si ibuna ibu mertuana di dia oge caket ka kasepuhan aya musola bilih ieu mangga berjamaah atuh bilih cenah aya di wetan da musola aya mangga bilih cenah aya pangiringna jangjang jingjing mangga eta mah kanggo tilam kadeudeuh kanggo si Neng Desri atanapi ka Ibu Oon mangga dimanfaatkeun entong ningali eta naon barang naon abdi oge kadongkapan ti delegasi ti calon panganten istri Cep Dian mah tos lieur deui cok lieur deui atuh tos bae Pak mun teu aya nu ngajemput mah tos mangkat bae cenah kitu saking naon teu sabar tenang da aya adat katimuran cok Pak Ustad Muhammad mah mangga dilaksanakeun atau intina mah punten sim kuring cumarios panjang lebar kumargi Bapak Naib Parantos Sumping atau Wilujeng Sumping oge ka Bapak Kesra Desa Cibuntu atau sakitu anu kabayatur tangtos seueur kakirangan kahilepanana mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan doa orang sadaya dikabul ku Allah Subhanahu wa taala kanggo doa mah nanti insyaallah dikabul utaminanya aku pangersa kasepuhan Bapak Gaya Huji Halimi karang di akhiran billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahallan nikah wa harrama sifah wa nadaba alaih wa wa'ada ilaih. Bismillahi ma sya Allah la yasuku ila Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu ila Allah.
Bismillahi ma sya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarram wal muhtaram, para kiai, para ustad anu kesim kuring pihormat, wabil khusus Bapak Kuwu sareng aparatur pemerintah Desa Cibuntu, terutami Panaib Ketua Urusan Kantor Uru Agama Desa Cigana Mekar anu sami kusim kuring dihormat, hadirin wal hadirat anu insyaallah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kalawan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala urang sadaya dina enjing ieu tiasa riung mumpulung dina raraga aqdun nikah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mafaringan lancar ngagampilkeun pamaksadan putra urang sakumaha anu pikohoyong ku urang sadaya. Tina kituna sim kuring atas nami sahibul hajat Bapak Syahrial almarhum, Ibu Oon oge Bapak Rudi tipayun sim kuring hatur nuhunkeun ka Al Ustad Muhammad Baihaqi sarombongan anu parantos masihan beban atanapi amanat ti sim kuring sakeluargi. Alhamdulillah anjeunna diparingan lancar anu janten pokok diantos ku sim kuring sakeluargi calon pamangket nyaeta nami Dian. Tina kitu dah hatur nuhun ka Ustaz Ahmad anu parantos memban amanat dugi kalancar nampi sim kuring, mudah-mudahan amal kasayan anjeunna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Namung ti sim kuring teu tiasa ngabales nyanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Aku ka segenap pemilih wargi-wargi anu caket anu tebihna anu parantos tiasa ngabantos pingawitan awal dugi ka ina waktos emutan tanaga dugi ka harta anu tebihna dugi ka salumping Jakarta. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala kasarean aranjeun ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Namung ti sim kuring Ibu Oon sakeluargi tangtos kirang nyunggubakeun tina marukeun tempat kahurmatan anu tangtos kirang nyunggubakeun. Tina kituna hapunten anu saageng-agengna. Terutami sim kuring tadi parantos nampi oge tos nguping jelas eces nyanggakeun anu janten calon panganten Cepdian bin Bapak Sumardi sim kuring nampi sagemblengna. Tina sapa sagedengeun eta manawi naon rupi cacandakan anu parantos disanggakeun dicanda ku keluargi, insyaallah nampi sim kuring mudah-mudahan manfaat kanggo keluarga sim kuring terutamina Neng Destri. Tina kituna mudah-mudahan kasayan Bapak Suma sekeluargi dijantenkeun amal anu soleh, amal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kapalih dituna mangrupikeun pendidikan manawi mangga urang sasarengan putra urang didik di kana jalan agama dari gama anu pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala, anu pikahoyong ku urang sadaya supados lancar dina memban rumah tanggana. Tina kituna jiadah doa tah mudah-mudahan putra urang sadaya anu sakumaha dipikahoyong dina aqdun nikahna diparingan lancar salamet. Oke, sajabine eta keluargi manawi mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala meridhoi sadayana wargi-wargina. Dina kitu ka para sepuh para wargi sadaya hadirin undangan anu caket anu tebihna hapunten anu saageng-agengna tina marupikeun kalepatan kakirangan tempat kahurmatan tangtos kirang nyugemakeun. Tina kituna hapunten anu saageng-agengna. Eta bae manawi sim kuring atas nami Ibu Oon sareng Bapak Rudi hapunten anu saageng-agengna. Billahi taufiq wal hidayah wal maghfirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pangresana al-mukarramun, para alim ulama, para kiai hormatan simkuring wabil khusus kersana Maki Haji Khulaimi anu sami kupribados dimuliakeun kersana pulembur panguasa desa Bapak Kepala Desa Cibuntu miwah sadaya jajaran perangkat desa anu sami kupribados dipihormat Bapak Ibu sadayana kasepuhan tokoh agama tokoh masyarakat desa Cibuntu anu sami kupribados dipihormat bini sepuh kasepuhan sadaya sakulawargi ageng calon mempelai istri sakulawargina sadayana oge kasepuhan sadaya sakulawargi calon mempelai pameget sakulawargi Bapak Sumardi kalih Ibu anu sami kupribados dipihormat teka kantun keluarga besar SMP Negeri 1 Ciganda Mekar Bapak Kepala Sekolah miwah sadaya reng-rengan Wakasek Kepala TU para Dewan Guru anu sami kupribados dipihormat Bapak kalih Ibu sadaya hadirin tamu undangan anu berbahagia anu sami kupribados dipihormat. Alhamdulillah dipayun urang sanggakeun puji kali syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Dina enjing ieu urang sadaya tiasa patepang bersilaturahmi patepang wajah dina kayan sehat walafiat pemudahan sadayana saterasna aya dina sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pini sepuh hadirin sadaya anu dipihormat, alhamdulillah persyaratan administrasi parantos diparios parantos lengkap parantos dipenuhi salajengna insyaallah rukun nikah oge parantos siap diantawisna anu kahiji calon suami saudara Nurdiana Jaya bin Bapak Sumardi selaku calon suami, rukun nikah anu kadua calon istri Desriana Fitri Anggraini selaku calon istri, rukun nikah anu katilu wali nikah parantos siap salajengna sahidayan dua saksi anu kahiji pangresa Al-Mukarram Maki Haji Khulaimi anu kadua pangresa Bapak Ustadz Muslih. Bini sepuh Bapak Ibu hadirin sadaya salajengna rukun nikah anu kalima yakni pelaksanaan ijab sareng qabul akad nikah ijab ti wali nikah salajengna qabul nikah panampian ti calon suami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lamal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma ila rasul sadatina wa maulina wa immatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman Ali radhiyallahu anhu wa ila arwahi jamil auliya fi Indonesia wa ila rusyyi masyayikhina wa ustadina wa ila arwah ahli maqbar Gajah Ngambung wa Padilah Tariqalat wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina khususan abdikal fakir Bapak Warta wa ila khususan Bapak Saban wa jaujatihi wa usulihim wa furuhim syai'ulillahi lamal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, anzil hajatina wa jama'atina fi hadzal majlis khususan sahibul hajat akhi Dian wa ukhti Desri. Salimna ya Allah min afatid dunya wa fitnatiha min syarrid dunya wa sil akhirah wa min bala'id dunya wa bala'il akhirah barakatil Qur'an al-Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq liman yurdika 'anna mal zaman alaika bitaqwallah bisirri wal 'alan وقلبك نذبه من الرجس والوزن
وليس نرجو سواك فدريك إلهي دارك قبل الفنا والهلاك يعم الدنيا والدين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا ويا قوي يا متين يا ذا العلا والغنى يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معبود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرحوب من عذابه وسطوته النافذ أمره بسمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعجهم بدينه وأكرمهم بنبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المساهرة سببا لاحقا وأمرا متفرضا أوسج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل عجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيضا يا أيها النساء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا إلى زوجكن لأنه أمر واجب hadirin wal hadirat wabil khusus keluar mempelai jangdian sareng nen destri tak anjeun sakedap deui bade ngalaksanakeun tina sapali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangdian nikah teh sunnah Rasul mana tina kituna tak anjeun kedah niat anu sae engke insyaallah tak anjeun disaksian ku sepuh anjeun wargi anjeun nyaksian anjeun mudah-mudahan anjeun mendak jodoh anu pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Sajabna kitu anjeun ku sabtadina nyalira engke mah gaduh namun teh mah kewajiban
Terus kewajiban ti Allah mah sapertos anu janten pokok nyata rukun Islam anu 5 syahadat salat zakat puasa munggah haji eta rukun ti hangna agama. Jadi kedah diadekeun ku anjeun laksanakeun ku anjeun hoyong janten lamun teh mah rukun Islam anu 5 kedah dilaksanakeun. Sajabina kitu da anjeun kedah kewajiban bojo anjeun didik sami supados di rumah tangga kohoyong sadayana sakinah mawaddah warahmah anu janten pokok kedah takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Dina khutbah nikah sebutkeun anu tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dina Jumat ittaqullah, dina lamun teh lebaran adha, lebaran Idul Fitri anu janten pokok sadayana Allah marentahkeun wasiat ka urang sadaya kedah nurut takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala yang pokok. Anjeun dalam kade kewajiban kade sinyaah kanu jan pojo kewajiban nafkah dohir batin ku sabab anjeun dipasian kalimatan ti Allah ari papangan teh eta teh nikmat anu teu aya tungtungna aki-aki ge sedep kana panganten teh kitu geus aya teu poho. Jadi anjeun kade pasian nikmat bakal aya pertalosan ti Allah. Di pasian kalimatan teh bakal aya pertalosan ti Allah. Jadi kedah tanggal luhalar nyaah kanu jan pojo anu ngadampingi anjeun anu ngurus anjeun tah insyaallah kacapean napakah teh usaha teh janten ganjaran asal niat anu sae dilancarkeun. Allah parantos ngadawukeun Rasulullah dugi katos nguningakeun ya ayyuhan nisa. Rasulullah nyebatkeun lagi ya an-nihasya ke seluruh istri panganten bari terutama panganten baru sami kedah taat ka Allah sareng Rasulna. Sajabi taat ka Allah sareng Rasulna tambihan neng destri anjeun nambihan kewajiban kedah taat kanu janten caroge. Anjeun ngalaksakeun kewajiban sunnah neng destri lamun teu taat kanu janten caroge amal anjeun mudabdabun. Tegasna mah aya di awang-awang kacan hiper diangkat ke Allah. Lamun neng destri tenurut tetaat kanu janten caroge kumaha begitu neng distri kedah nurut kanu janten caroge gumujengna lamun teh mah mesamna anjeun lamun teh mah payuneun bingah kacan caroge janten ganjaran anjeun angkatna ti lompok badan apakah atanapi bade usaha dipasian ganjaran ku Allah Subhanahu wa taala. Kumar kitu ning istri kade sakali di kedah nurut kanu janten caroge anjeun hoyong lancar dina sagarupi rumah tangga pakasaban kang dian insyaallah anjeun ngadoakeun lancar menyambutna kanu janten caroge Allah maparingan kalancaran dina pakasabanana. Eta bae manawi sakedik hapunten kasadayana mudah-mudahan manfaat barokah kanggo urang terutami ka neng destri sareng jangdian Allah maparingan kariduan sareng jodoh anu pasti ti Allah Subhanahu wa taala. Aqulu hada fastaghfirullahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nur Diana Jaya bin Sumardi uzawijuka ala ma amaradallahu ta'ala bihi min imsakin bima'ruf
wa tasrihi bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Nurdiana Jaya bin Bapak Sumardi, saya nikahkan dan kawinkan kepada engkau Desriana Fitri Anggraini dengan mas kawin logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Desriana Fitri Anggraini untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ij'al aqdan hadha aqdan mubarakan. اللهم اجعل عقدا هذا عقدا مباركا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم علق بينهما كما علقت نبي آدم وبابو هوا. اللهم علق بيان وزوجته كما علقت نبي إبراهيم وشتي شرع وكما علمت نبيه يوسف وشتي جريها وكما علمت نبيه موسى وشتي شفورا وكما علمت محمد صلى الله عليه وسلم وشتي خديجة كبرى وكما علمت سيدنا علي كرم الله وجهه وشتي فاطمة جهرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فيا رب قابل قبول دعانا بجاه عبدك ونبيك مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضاء نفسه وجنات عرشه ومداد كلمته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خصوصا عبدك الفقير. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا. بارك الله. Kaset gelis bager anaking pek gera sawang mangsa katukang salapan sasih lamina hidup ayak dina kandungan mama hidup kiwari hidup sejak ngajatuk gelar ngambah sagara rumah tangga anu anyar. Tapi sameme hidup ngalangkah kanu langkung tebi di payunan hidup duaan tos aya ibu kalih ramah hidup anu ngalalantarankeun hidup gubragna ke alam dunia. Moal aya hidup duaan upami teu aya lantaran mamah sareng bapak. Mugia hidup duaan oge sing yakin kaset geus yen Gusti Allah moal ngahampura ka hiji jalmi upami eta jalmi teu kenging pangampura ti ibu kalih ramana. Dinten ieu abdi sumujud ka mama nedak piwarsa hampura ka mama. Rumaos mama abdi teh seueur lepat ka mama sering bendu ngarahan manah mama. Rumaos mama
abdi oge teu acan tiasa mulang tarima ka mama. Duh hapunten abdi mama. Hapunten abdi tina sabudaya kalepatan, tina sadaya kakiraan. Hapunten abdi nu teu acan tiasa mulang tarima ka mama. Nu teu acan tiasa ngabales jasa-jasa mama. Doakeun abdi mama. Mugia abdi duaan dina ngambah sagara rumah tangga sing tinemu jeung kabagjaan, sing aya dina kabarokahan, beh dituna sing janten keluarga anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin ya robbal alamin. Cekap kaset gelis mangga dirangkul dipeluk mamahna. Ikhlaskeun bersihkeun manah hidup gelis kaset. Duh anaki jimat waki dihampura pisan ku mamah gelis kaset. Didoakeun pisan ku mamah. Mugia hidup duaan dina ngambah sagara rumah tangga sing aya dina kabarokahan, sing janten keluarga anu sakinah mawadah tur warohmah, sing tetep aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun mama, hatur nuhun. Tepegat-pegat pantengan kaheman apa dinten ieu abdi sumuju ka bapa nadapi warsa hampura ka bapa. Rumaos bapa abdi teh seueur lepat ka bapa, sering bendu ngaraheun manah bapa, sering nyentakan, sering ngahesekeun ngarengkelkeun ka bapa. Ampura abdi bapa, doakeun abdi mugia abdi doaan dina ngambah sagara rumah tanggana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sing jantan keluarga anu sakinah mawadah tur warohmah. Cekap kaset gelis dirangkul bapana mangga. Mangga bade. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak king jimat awaking dihampura pisan ku bapa, didoakeun pisan ku bapa. Doa bapa teu kudu ditembak pos didoakeun pisan dihampura pisan. Mugia Allah sing tetep ngalindungan rumah tangga hidup duaan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugia Allah sing ijabah sagala doa-doa hidup duaan. Amin ya robbal alamin. Mangga saterasna ayeuna ngalih ka mamah mertua gelis kaset. Sanaos mamah sanes mamah pituin abdi. Tapi angken abdi di tengah-tengah keluarga mama sapertos putra kandung mama. Hapunten abdi tina sabudaya kalepatan. Doakeun abdi mugia abdi duaan dina ngambah sagara rumah tangga sing tinemu jeung kabagjaan, sing janten keluarga anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin ya robbal alamin. Mangga dirangkul mamah mertua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga ayeuna ngalih ka bapak mertua gelis kaset. Hapunten ieu acara sakral. Hapunten pisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga lajeng ka bapak mertua nyuhunkeun dihapunten, nyuhunkeun doa restu ti bapak mertua. Mangga gelis kaset ngalih ka bapak mertua. Tapi angken abdi di tengah-tengah keluarga bapak sapertos putra kandung bapak. Hapunten abdi tina sabudaya kalepatan. Doakeun abdi mugia abdi doaan dina ngambah sagara rumah tanggana sing aya dina kabarokahan, sing janten keluarga anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin ya robbal alamin. Cekap kaset gelis mangga dirangkul bapak. Hidup duaan bakal diangken sapertos putra kandung bapak. Bral kaset gelis bral gerami didoakeun pisan ku bapak. Tong babari belikan, tong lari dari masalah gitunya. Jangan lari dari masalah tapi dimusyawarahkan ya. Mencari jalan keluarnya, mencari solusinya. Mangga etang-etang micin sifat geta sarupateun urang belum ieu barera. Sok mangga dibeulem lilinah heula teras disudutkeun kana harupat. Oh iya anginnya sok diakalan kumaha. Semoga kalian berdua bisa terhindar dari semua sifat-sifat yang jelek. Kalau sudah menyala nanti ditiup bareng-bareng ya. Ditiup bareng-bareng. Udah bisa?
Ya langsung aja ditiup, angkat ke atas. Nah berdampingan aja lilin sama lidinya. Iya, agak ke atas, angkat lagi ke atas, kasih lihat ke kamera ya. Ditiup bareng-bareng ya. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3. Alhamdulillahirobbil alamin. Sudah mati apinya, tapi masih ada bara api yang menyala ya. Ini melambangkan kalau salah satu di antara kalian ada yang lagi amarah atau lagi emosi ya. Pegang dulu kendinya Neng. Jangan dilawan lagi dengan amarah ya, tapi dipepes ku kasabaran kata orang Sunda manya. Sok ayeuna harupat anu hurungna dicelupkeun kana lebet kendi anu aya cairan ya, dimasukkan bara apinya ke dalam kendi yang berisi air sampai dingin, sampai mati apinya ya. Dikucek-kucek, teras diangkat, dilihat sudah basah, sudah mati apinya, sudah basah lidinya. Kalau udah basah diangkat ya ayah. Iya, dipegang lidinya berdua, ujung sama ujungnya. Lalu dipatahin jadi 2 ya. Siap ya, bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3. Alhamdulillah, dilempar jauh-jauh. Ya, bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3. Dilempar jauh-jauh. Semoga kalian berdua terhindar dari semua sifat-sifat yang jelek ya. Amin ya robbal alamin. Jempolnya gede enggak Neng? Jempolna ageng berarti kumaha? Rezekina ageng gitunya. Silakan disimpan telurnya di bawah jempol si AA. Iya, dipegang 2 tangan si Neng sama 2 tangan si Neng. AA pegang kepala si Nengnya. Kasih doa yang bagus-bagus buat kalian berdua ya, buat rumah tangga kalian berdua ya. Iya, sebelum dipecahkan, sebelum diinjak, baca dulu 2 kalimat syahadat bareng-bareng. Sok ya. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mangga diinjak sampai pecah. Dibantu Neng. Iya, silakan dibuang ke situ telurnya. Iya, ini tanda bakti istri kepada suami. Cukup. Ya, sepatunya aja dipakaikan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata orang Sunda nama mugia hidup teh sing sareundek saigel sapihanian. Semoga kalian berdua bisa kompaknya. Kacai sing daraek mandi, kadarat sing daraek salat gitu silokananya. Ya silahkan dipegang berdua berhadapan. AA yang megang bawahnya, tah ieu teh namina bujur kendi nya madep ka ditu berhadapan. Iya, yang dipegang si Neng itu leher kendi. Gimana bentuknya Neng? Bulat panjang. Yang dipegang si AA gimana bentuknya A? Bulat juga. Ini antara bulat dan panjang ya. Mau dipecahin ya. Sebelum dipecahin sok diputer lah. Diputer dulu, diputer berdua. Nah iya. Agak maju ke sini Neng sama A-nya. Siap-siap dipecahin ya. Angkat ke atas. Angkat ke atas, siap, angkat. Siap ya. Cari tempat yang keras ya. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah siap. Sok ditempelkeun ka bibir putrana. Tahan heula. 1, 2, 3 tahan heula. Udah iya, langsung dimakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Etang-etang sarapan ya. Mangga mamah calik deui hatur nuhun mamah. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Tahan heula. Oke, sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun Bapak, mangga Bapak calik deh. Iya, langsung dimakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau minum? Satu lagi ya, kepalangnya. Katanya siapa yang dapat berarti itu yang naksir duluan ya. 1, 2, 3. Iya si AA ngelaan. Bagi 2 AA. kaburu sing kapihelaan ya, ingin membuktikan betapa besar cintanya Cina. Harusnya dibagi 2 tapi nggak apa-apa ya. Sing emutnya anya aya nama aya istri dirompoknya, dapat rezeki sebesar apapun harus ingat ya kepada istrinya. Laper inti namanya.
Siap, 1, 2, 3, tempelin. Saling memandang, masih saling memandangnya. Tong dibahekeun ke hadenya. Udah A? Udah katanya. Iya, lanjut minum masing-masing lagi. Buat dokumentasi aja ya. Siap ya? Bismillahirrohmanirrohim. Kasih lihat dulu ke kamera. Kasih lihat dulu ke kamera. Nah ya. Siap? 1, 2, 3, tarik. Alhamdulillah. Kasih lihat lagi ke kamera. Hore, saya dapat yang gede. Udah, yang gedenya taruh di sini, yang kecilnya dipegang berdua lagi. Awas nyasar. Kompromian heula sok. Belah mana nu bade digegel cenah. Iya, siap? 1, 2, 3. Pacok-pacok, awas nyasar. Terus sampai ada duhur gitu. Terus, mari dipandang wae. Udah. Duh, ieu kamera teh nya cenah ngerjain. Jung nan jung, jung nan jung, jung nan jung. Mugi Gusti nang tayungan. Mulung jalan rahayu ngembat jalan ngarabi. Mulung jalan rahayu ngembat jalan ngarabi. Awalna nya tepung rasa meski tasih lahir batin. Di patriku akad nikah ting terima kasih laki rabi. Tumut ka papatah sepuh tawisna abdi mu pusti. Kunci gedung kabagjaan aya di sepuh utami. Pundut mah anggur doana sangkan mulus laki rabi. Cekap. Amin ya robbal alamin. Mugi Gusti nang tayungan. Siap? Kajauh nyapanya nyawerkeunana. Wur ajangan pangantennya. Artosna diaur. Cekap heula, cekap. Aur. Bapak besan. Besna diaur. Kanggo nu nyawerna aya henteu, Pak? Aya nya. Aur. Permena diaur. Katebih Bu, tamana bilih ruksak. Katebih nyawerkeunana Bang katebih. Entos moal dilaguan. Masih aya mah. Kanggo nu nyawerna masih aya. Kanggo nu nyawerna nu ieu aya nu hejo anu beureum gitu. Habis. Barokah kanggo sadayana ya. Acara demi acara parantos rengsek kasaksen ku urang sadayana. Kukituna abdi pribados selaku pemandu acara nada tawakuf nu kasuhun jembar hampura nu kaseja bok bilih dina mandu ieu acara panginten seueur tuna kakiranganana. Cag urang tunda di hanjuang siang, urang tenden di handeuleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun ditutup ku billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio.